Imam Usmu'i yudani hawahu thumma yakhtumu sirrahu wa yasbiru wa fi kulli umuri wa yakhsha'u. Dituliskan eta ucapan batu pendeku anjen eta hawa nafsu tong ele anjenku masalah sakitu dan masalah jodoh memoal katipu. Pasti pendak najan cinta tedi aku sobaran eta nyeri dina dada mantakna ulah sok loba cacarita bahem kapaitna cintaku nyalira. Mun jodoh mah pasti moal kamana lobakeun ku anjeun ibadah ngadua sanggakeun sadaya ka Allah Ta'ala tong sieun bakal jadi tawah henteu da eta mah atos aya nu ngaturna.